Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya. Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pareng melakna di para sehat duka tunuh, duka kesare sorakna rada leuwehan. Araya daun awi daun gedang ngalakna diperhatikan maragi keur harudang sorakna rada tarikan, sorakna rada Assalamualaikum wa ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikhlas ngawal salamna, ridho teka paksa. Mugi-mugi nu ngawal salam kalian disarengan manang ikhlas tu ridho dikeresakeun ku Allah sing loba duit. Tarik aminannya sing loba emas, sing loba beas, sing loba budak. Kenwe ecek seur kurang kali objeknya nu penting murang kali kurang saroleh amin ya rabbal innal hamdalillahilladzi ja'ala hadzal maqama fi hablatil mubarakah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sadaqallahul azim. Al-ayah wallahu a'lam bi muradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu shalihatan al-hadith. Punten ibu bapak sadayana sing kuring bade ngawagel heula ka sadayana sogi angkatkeun dua panangan pisan. Cek
sanes kunanaon akan ece sadayana pangnasim kuring warang kedah nangkatkeun dua pandangan bireh dina ieu waktos abdi bade ngadua ka Allah. Sedengkeun di antawisna tata krama nalika urang keur ngadua ka Allah ngarajiga barang pentakna ngarah jeung barang suhunkeunana nalika lisan keur ngedalkeun bahasa doa pantes upami panangan diangkatkeun ka luhur daras kitu osok tarang ngadua ka Allah osok leungeun diangkatkeun ka luhur sing yakin hadirin ijabah doa teh bakal dibikeun ku Allah kadua jihad hiji ka jelema anu ngadoana nomor kadua ka jalmi anu ngaminan doa lainana deuleut eta iki keur ngebahas doa jigi ka mangana kumargi sakitu ieu urang sasarengan ngaminan kana ieu doa malah mandar urang menang barokah dina ieu doa siap ngaminan siap Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika amin kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada amin Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin wa na'udzubika min sakhatika wan nar amin barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayeuna mah urang sasarangan ngadoana ari dieu mah kuring anu ngadua ece anu ngaminan doa eta geus dana deui wae ya Allah nana masalah kibatur ijam sia di Pasir Bitung aya ngaranana kitu ieu teh kudu atoh euy ngaranana keur mapang alusna karan santero jagat alam raya eueuh deui wagi magnana ikin butut aya mang ikin eman butut maman butut aya mang mama punten kan maman beben butut ngaran ieu teh butut mapang alusna karan mah eueuh deui iwalti emang barang sabab ari ngaranna nama ece mancala putra mancala putri kawas papat Zaidun gering duri bak Zaidun dorobat Zaidun anu ditenggel Mang Zaid denggel ge Mang Zaid tah nana teh samartabat kawas Mang Zaid dina kahadian sok kesebut ari Mang Nana mah si eta bagja ku pedah kahadean eueuh kahadean maman punten kang maman ya Allah dina kagorengan geus sok kasebut ari Mang Nana mah sia eta cilaka ku pedah kagorengan eueuh kagorengan Agus heg si rumah saeuceu dina jero kolor salaki euceu ge eta teh aya dua ngan si eta mah hirup jeung teh hirupna teh tergantung kumaha kepribadian maka mudah-mudahan doakeun Kang Nana simpanjang yuswa amin. Sok urang sasarengan ngadoa aja ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana jirna birlana mamadaya ya wasi'an karami maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi istajibna ya Allah baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami abdi sad
sadaya tawasul kakang jeung Rasul nu agung sadaya kula waldina sahabat sareng umatna ya Rabbi bil Mustafa dengan sadayana giringan hadap giringan sadayana mustajib du'ana ya Allah wasi'an karami mugi Gusti ijabah maksudna iya jamaah paparina rezeki berkah sambut kabingung kasusah ya Rabbi bil Mustafa ya Allah mustajib du'ana ya Allah wasi'an karami abdi sadaya tawasul kakang Rasul nu agung sadaya kula waldina sahabat sareng umatna ya Rabbi bil Mustafa istajib du'ana ya Allah lunsurkan berkah keabisannya ya Allah sekalian jamaah maturkan lagi tempat sehat kebisannya ya Allah augi Gusti ijabah mangsadna iya jamaah paparina rezeki berkah biasa angkat ka kota Mekah ya Rabbi bil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Bapak-bapak wungkul cek repeng, bapak-bapak wungkulnya sok cek repeng akang wungkul 1, 2, 3 ya Rabbi bil Mustafa malil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'at karami. Ece sing langkung tarik 1, 2, 3 ya Rabbi bil Mustafa malil maqasidana waghfir lana ngos sakitu alhamdulillah hebat semangat sadaya semangat urang tusarengan maca Fatihah al-Fatihah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sadaya puji kagungan Allah. Rahman sinar salam mudah-mudahan salamina tetap dicurah limpahkeun kanunungan alamnya tanah Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Master of ceremony karting teu palingan molohokan oyong terang hartosna ece kieu lamun ceuk bahasa Sundana nidik-nidik nuli tarampi punten ece lamun ceuk nini mah kieu bahasa nanti Arik master of ceremony teh kieu lamun ceuk bahasa gaul nama ece panarti wanci pangatur acara naon cenah panarti wanci pangatur lamun ceuk urang mah protokol eta nu geus kuring dipihon mah oge tika kantun
para ulama anu unggul dina bidang ilmu agama, para kiai anu tara pagia-gia jeung batur salpah cai para ajengan anu tara takabur di ajeng-ajeng dina riungan anu kusim kuring dipihormat. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat tingkabit pucuk luhur dugi ka akar handap. Buktosna kersana bapak kumodo pinter mangku sadaya aparat geus saku alus dina segi bahasa. Bapak RT nutara kira tatarete, Bapak RW nutara kira nyontoan gawe, Bapak kadus kali Bapak LPM oge BPD menemit sampai buruhna tepati gede, buruhna tepati. Alah, aya Pak RT aya Pak RW. Oke tiga kantun simbol makosid kersana Bapak Ajis diwa keluarga besar anu kusimkuring dipihormat. Ponnya kitu deui pengantin baru anu wastakna Neng Rosi kali Cep Gilang anu kaleresan dina mangkin anu anjeunna tidak nampak hadir margi tos lebat ka kamar. Oh bunda rugi aing mah Cep Gilang ari jang beben wakwek kuku rentang ari jang Gilang cuculang kedan montong waka dinuangkeun silabun titituan aing mah talis bangna si bubuk. Urang doakeun ku para wargi sadaya mudah-mudahan ieu pengantin baru Cep Gilang kali Neng Rosi rumah tanggi dicentenkeun rumah tanggi anu barokah amin. Rumah tanggi dicentenkeun rumah tanggi anu sakinah amin ya rabbal. Oke tika kantun bapak-bapak nu saratia ibu-ibu anu tarawadu para pamuda anu jembar dada para pamudi anu jembar ati anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina ieu waktos heunceu akang sim kuring anu wastakna Jang Beben Munawar. Jadi ngaran kuring teh Jang Beben Munawar. Saha ceu? Lemang aing beli tukang cilok. Jadi kudu alus nama AA nya euy. Da ngora keneh teh nya. Anom teh ceu. Kasep teh. Rajieun anu nyebut kasep aing mah nini. Ngalangkungan pangulam sohibul maqasid kersana Kang Ajis sakuna wargi tiasa silaturahmi ka kampung pasir gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ku kempel ngariung urang sadayana dina ieu tempat sing ngajentenkeun hiji wasilah. Allah Subhanahu wa taala nalusulkeun rahmat kali barokah ka urang sadayana amin. Ya rabbal alamin. Daramang sadayana akang dama eueuh sora. Ece damang ece. Akang dama kita mah ayah rajin nyora sora jinnya. Tapi dah wajar kan kalau baginya pami ece kompak ari akang kirang kompak pami suanten ece tarik sementara bapak-bapak kirang tarik wajar kalau baginya kan naon sababna sabab istri mah terkenal di mana oge pangrame leres kita terkenal istri mah pang tarik suarana leres kita naon sababna pangna awewe pang tarik nak jeung pangrame na alatan ari awewe mah bibirna capeta ngabut dua deui eta ya Allah. Ketang bener duanya kang luhur ngungkulnya euy. Dan hanap antara ngomong. Baca nu hanap sok ngomong. Nu hanap mah paling seah nya Kang. Oh eta teh paragi ngebahaya mah eta teh Kang. Da kadangu gerak ku akang waktu jenari-jenari ini kan sorat eta teh sorat tonton muat semen kan. Sebok cabok nitip cetikin lamun keur cek sebok pontong dicabokan cenah di mau sebok cabok parah. Nu bener mah ceu kucur usat eta nu bener mah leuheung keneh ece seblok cabok kalau bandingnya nu paling parah masalah ki ece euy
eta mah ya Allah ya Rabbi nangtung gelingkih nantinya suku kencak kana galengan geuning suku katuhu kana gawir cerewek wer eta geus beres ieu sugan ke sleting derek diserelekeun da eta mah dicekek heula huluna geus dicekek disindreuk lah aya biadat alabatan isis lobah dinya nitip ka bapak-bapak ulah kali itu lah lain puna naon aku mau para pamuda maluh ya Allah teu kenging lamun budak ngora kene bobogaan geus disindreukan huluna heuh sok tingalikeun umur 40 tahun palebah malam Jumaah kita hudang yakin bakal demo aing mah hudang sia mung aing mah dari hulu geus tong ka papanjangan kembali ke lab daramang sadayana. Jadi wajar kang palebadinya lamun awewe rame lamun istri suantana tariknya wajar naon sababna reuy tak berbicara kang yang bikin semarak dalam acara apapun itu baik pengajian rojaban baik pengajian mauludan baik pengajian muharaman ternyata anu sok rame jeung anu paling kompak di mamana de awel baras kita angkat kana pangosan mingonan seseueurna awel angkat karena pangosan sasihan ngabogaan kredit sasihan anu sok ngabogaan panyawat sasihan anu sok EPS nya rada bari lewe anu sok panasan ku banda batur anu sok luak di pangalan pengeusi imah batur anu sok hanyuk kana bebeja ka salaki matakeun dina neraka ge lolobana alhamdulillah ada neraka syukuran na'udzubillahi min ya Allah ya Rahman ya Rahim dina bagi anu ieu simkuring nyuhunkeun ka dampal Gusti mudah-mudahan ibu bapa nu hadir kana ieu tempat sini jantenkeun ahli surga na Allah taala amin ya rabbal simkuring dina ieu maktos maseur anu dipisanom Norman dina hiji kuring nate sampaikan sabab kuring ngaji penting di daerah pamengtut daerah Ciklet keun ditanyakeun ge urang tadi kuring ngaji di Cimanar tuluy pentingna ka dieu hampura ieu teh hulu teh barideg jeung rieuh cenah teh hapunten ka para sepuh keun ditanyakeun ge heuh nu penting doakeun ku para sepuh mudah-mudahan sim kuring sing sehat amin keur matos peuting jam 12 kurang 3 jam setengah keur makarunya ke panganten dalami-lami teuing ngaji dina pangantenan makur hukumna teh utamina kali ngorosi keur cep bilang tenang cep moal teuing moal eksa eulung hadirin rahimakumullah judulna ieu pangaosan teh syukur walimatun nikah bareng naon cenah syukur walimatun nikah make judul cenah naon sababna menjang bebek ngajina make judul dangukeun margi ilahar di tatar Sunda khususna di Pasir Gitung kan di urang mah ngaji teh sok di benten-benten judulna ngaras kitu sok beda tempat beda ngaranna beda waktu beda atuh miluan euy balikan deui beda tempat beda eta beda waktu beda lamun pengajian samingon sakali disebut nate naon ece ada mingonan di dieu dinten naon deuleuk eta mingonan mah minggu nu kieu aliran sesat teh nya mingonan poe Jumaah meureun di Pasir Kitu mah Jumatan ge poe Sabtu aya pengajian sabulan sakali disebut nanti naon ece aya pengajian satahun sakali dina bulan Rabiul Awal disebutna muludan ayeuna bulan naon Rabiul Awal juli gawe mulut geuleuh eta ya Allah bulan naon ece mulut punten kang kuring mah protesnya da teu acan kantos abi menakan bulan mulut kan aya teu dina hitungan hijriah bulan mulud aya teu aya
teu aya para hadirin bilih tepat santen urang buktoskeun yuk urang sasarangan urang papai sebutan hiji-hiji nak bulan Hijriah ti mimiti bulan Muharram nepi kana bulan Dzulhijjah cik aya bulan nurun Allah sok lah urang buktoskeun Muharram Safar Rabiul Rabiul Awal kitu sia teh balikan deui Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Tsani Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sa'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Allah Dzulhijjah hapikeun kekayaan eta hapik di mana sih asa karek ngadenge hapit aya rawah dia baca aya ge Dzulqa'dah sareng Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah jeung Dzulhijjah itulah nama 12 bulan Islam itulah nama 12 bulan Islam 1 2 Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir 1 2 Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Muharram suara bangun pinah jadi cangkeh punten Mang Ajis Pak Ajis jang bebet mah lamun cangkeng karasa ieu teh ubarna teh biasa nama soku susu eta ngabedaan aing mah terima dulu Gusti rojol kopi halal sawalan sakarek ngadenge sawalan dan bae di pas dari bitung mana mingolan GP Jumaah ieu jadi punten ibu bapak sadayana ieu pangaosan teh judulna dalam rangka syukur walimatul nikah tapi keun we ece sok sanajan judulna beda-beda ieu mah aya maulid nabi ieu mah aya peringatan Isra Mi'raj ieu mah aya peringatan Muharraman ieu mah aya walimatul khitan ieu mah aya walimatul nikah keun we beda-beda judul da eta mah kalebetkeun merek da tetep eusi nama pangaosan laras kitu muludan pengajian, rojaban pengajian, walimatul nikah pengajian, walimatul khitan pengajian, cuma beda merek palebahdinya. Keun we teu jadi masalah. Beda merek beda warna-warni judul tengah jadikeun masalah. Nu penting eusina ngaji, jelema di mana irit kana ngaji, kaya pribadina neangan ajin, niangan pangarti, niangan penghargaan. Insyaallah di mana jelema ngajedug dina pengajian, hirup bakal menang penghargaan. Minimal hirup urang bakal dihargaan kepada sasami, hakiki urang bakal menang penghargaan. Tidak Allah anu maha suci pikeun jelema anu daek ini kana ngaji mata sindae karaji masuk karaos tara euceul kan cukuring manengan ilmu mah gampang nu hese mah ngamalkeun ilmu eta geus kanana Allahu akbar teraskeun euceul nikah bareng naon cenah nikah tarik ari nikah teh cek bilang bener bener sore aya geuning munculnya euy ari nikah teh kalebetkeun kategori ibadah ngeunah ibadah naon cek cek jawab ibadah naon cek
balik deui nikah teh kalabekeun kategori ibadah ngeunah ibadah ieu repeh wae euy dipandas lanceuk lanceuk tong seuliang wae geus lanceuk teh kunaon Gusti Nu Agung eta ning serikeun naon emang uling dikaseurieun ari si ece ari sedengkeun dina perkawis ibadah teh pan kabagi tilu kategori hadirin balikan deui dina perkawis ibadah teh kabagi tilu kategori mana nu tilu teh urang papai hiji aya nu kalebetkeun kana kategori ibadah deuri nomor kadua nu kalebetkeun kana kategori ibadah capek nomor katilu aya nu kalebetkeun kana kategori ibadah ngeunah jadi perkawis ibadah ternyata kabagi tilu kategori hiji ibadah nyeri nomor kedua ibadah capek nomor katilu ibadah ngeunah barang ibadah nyeri heulang munah balik deui ibadah nyeri ibadah ibadah teh kabagi sabaraha kategori baca balikan deui sing tarik jadi ibadah teh kabagi sabaraha kategori cenah hiji ibadah dua ibadah tilu ibadah terus ngagangkeun ibadah Ece repeh aing bapak unggul aing Kang Iwan sih ibadah teh kabagi sabaraha kategori kan ibadah can aya susunya kira aku mau aya ini urang papai hadirin hiji-hiji bahkan dia tingali hiji aya nu kalebetkeun kana kategori ibadah nyeri seperti mana contohna ece nu kalebetkeun kategori ibadah nyeri di antawisna di khitan bareng di Gusti mah serikan wingnya awas yang mau serikan bibir wing aing kang di khitan terang di khitan henteu eta teh kalebetkeun ibadah nyeri akang cing ciri di khitan nyeri teu kacaritakeun aya lalaki hayang dikereut kadua kali leres henteu cing kuring rek nanya ali ece ngajurut nyeri henteu ngajurut nyeri henteu ya podol serok lah nyebutkeun nyeri betul borosot deui atuh nyeri kang ari ngajurut teh bener atuh rek teh nyeri kumaha ngajurut atuh nyawa taruhanana ge leres henteu nyeri di khitan teh nyeri akang tapi suksana jan di khitan kalabatkeun nyeri tapi ibadah palebadinya disebutna kategori ibadah nyeri ek teh nyeri kumaha kang di khitan sok tingalikeun aya patokan khitan di dina kitab fikih dina Fathul Muin ari ngaran khitan teh punten ilmu ieu kang sadayana yang dinamakan dengan khitan itu adalah muncul Arab nama kieu ce qat'uma yughatti hasyafatahu hatta tankashifa kulluha eta teh ngaran khitan lamun disundakeun mah kieu ka ngaran khitan teh neuteuk hiji kulit anu nutupan karena hasyafah sehingga katingali hasafahna nu kitu dingaranan khitan neuteuk hiji kulit
anu nutupan kana hasapah sehingga katingali hasapahna teu hiji kulit anu nutupan kana hasapah sehingga katingali hasapahna teu hiji kulit anu nutupan kana hasapah. Naon aing mah ieu teh ilmu. Awas anu nyekel HP mangkong video aing ngejerido pokona hayang aing di video ya. Terkenal Bisi viral aing mau uing mah mau jadi makhluk viral aing mah koream. Naon sababna ari ngaran viral di dalam dunia mah loba fitnah. Sok kadang-kadang di video ieu deureuk kana YouTubekeun pan komenan teh mah luar biasa loba dinya. Alhamdulillah kuring teh ece ari marek dewara we kasadayana. Abdi gaduh wargi tilu kabeh tukang ceramah. Uing mah jujur paling teresep lamun keur ngaji di kamera di YouTube ke mung uing. Aya pun lanceuk anu pangageungna lah kadieu pasti kantos diulang jiga nama. Gini aya mubalighah cantik geuninganna. Ibu Hajah Nurul Muhibah teh geuninganna. Teh lanceuk uing eta teh. Lain bohong. Eta kan viral ayeuna teh keur terkenal ataupun lanceuk mah wah eta teh barokah tina al YouTube eta teh. Ari kuring makmum dikituan teh hoream teu we da pun lanceuk mah meureun jalurna bagian kaluar uing mah bagian di pasantren. Rek biwara ieu ka urang Pasir Bitung abdi kaleresan nyepeng lembaga yayasan namina Pondok Pesantren Al Abror. Uing mah rek eta we rek iklan. Kaleresan Al Abror pasantrenna teh ece di mana tempatnya di Palihan Cineam. Alhamdulillah waktu anu ayeuna murang kali santrina parantos 150 jalmi. Alhamdulillah. Santri kuring mah mayoritas di Garut kabeh kan. Matan santri kuring mah garadah jiga doma. Sabab jeung doma teh teu sakanang tapi sadaerah. Alhamdulillah kuring mah jalurna bagiannya kalau murang kali santri kuring mah tara ceramah di kieu ceutara abdi cicing ka jedog eueuh ngonang mah. Eta pun lanceuk wah eta mah koditu urang cipa samingon tara mulih ka bumi eta teh. Teras pun adi anu bungsu di Banyar eta mah leungihna aya Ustaz Cecep sami eta sok ceramah kaluar. Pinuakna jang beben mah euceut ti palawargi khususna urang Pasir Bitung abdi masih istiqomah we ngaburuk santri. Amin. Ya Rabbal. Kitu we kuring mah euceut cicing we jeung santri ngegepor-gepor sigi kanyut aing mah. Da ari kanyut mah teu kasar ieu. Punten balikan deui ceuk. Jadi ari ngaran khitan teh neuteuk hiji kulit anu nutupan kana hasapa sehingga katingali hasapana teu hiji kulit anu nutupan kana hasapa sehingga katingali hasapana. Nu kitu di ngaranan khitan. Uning ngaeuceu hasapah. Apal henteu? Di mejaan ku uing heuh. Ieu mah lain jorang euceu, ieu mah ilmu tangis sadayana. Punten. Dina istilah gagaduhan saroge euceu teh aya dua ngaran, bahkan tilu eta teh ngaranna teh. Hiji aya nu ngaranan hasapah. Naon ari hasapah tingali kana emi ka dieu? Naon ieu ceuk? Naon? Naon ari hasapah be tingali ka dieu tah helmna bareng. Aya helman eueuh. Sok bayangkeun eta salaki euceut tah. Jadi ari ngaran hasapah teh naon cenah? Helm. Nomor kadua aya dakar. Naon ari dakar? Gagangna bareng. Lain jorang. Ieu mah rek mamatahan Neng Rosi kitu tah. Rosi laras ieu teh. Jadi insya Allah Neng Rosi bakal pangih jeung hasapah. Balikan deui ceuk. Jadi hasapah teh naonana? Helmna, gagangna, dakar, hasapah, helmna, dakar, gagangna, helmna, hasapah,
gagana bakar nu ngagayot kan Neng Rosi ke situ itu ada ya. Tenang Neng, sok miripkeun ku Neng helmna gagan. Terang ece kanyut henteu. Ece teu kasar nyebut kanyut teh henteu. Cuk saha kasar nyebut kanyut, lemesna kanyut mah dihampelas sok ajaran. Ece cipuring rek nanya eta nu mah gayot eusina sabaraha hiji. Astagfirullahaladzim. Nu nyebut dua berarti sok ngecemol eta teh. Dia tak perlu apal eusina nya, tidak perlu apal. Penting 8 siki pertandingan. Yo dengkeun ijem sia teh. Teu nanaon ngecemel oge da halal ieu heuh. Nu penting ngecemelna nu salaki bari ulah dipen. Oh aja. Yo, ece ari bahasa kanyut mah eta teh lamun ceuk bahasa santri mah kumaha siakul kalam eta. Lamun eta kanyut dituna di jelema anu murangan disebutna kanyut dina punuk geuning bari dina tarang. Lamun eta kanyut dituna di jelema anu eraan disebutna kanyut dina. Lamun eta kanyut dituna di Pak RT hayo we kawin cerai disebutna teh hamur. Eta pelebah kanyut dituna di ece orang utah disebut nate wero kantos ece wero kanyut. Jadi judulna ieu pangajian eueuh deui nya eta kan marah tereng wah as aing balik pengajian datang ka imah ari bapana teh milu pengajian ditanya mamahna ari dieu cenah hasil ngaji ti Pak Ajis naon kanyut. Teraskeun para hadirin. Jadi khitan teh kalebetkeun kategori ibadah nyeri nomor kadua Kang aya nu kalebetkeun kana kategori ibadah capek. Seperti mana contoh kalebetkeun kategori ibadah capek di antawisna ibadah haji sareng umroh. Mudah-mudahan ibu bapak nu hadir kana ieu tempat sing aya nasib tiasa berangkat ibadah haji di umroh amin ya robbal. Sok sanaos 2 tahun anu ayeuna ece teu aya ibadah haji sareng ibadah umroh Gusti sedih para hadirin. Ibadah haji teu acan dibuka, ibadah umroh tos mulai dibuka ayeuna. Selama pandemi corona, virus corona menyebar seluruh dunia hadirin sadunia corona teh ternyata ya Allah ya Rabbi ibadah haji ditutup, ibadah umroh ditutup, ngalaman nepikakeun Ka'bah kosong tinu tawaf akibat ayeuna virus corona masa pandemi teh. Ya Allah aja 2 tahun sok bayangkeun eueuh haji eueuh umroh. Para pengusaha kolab ku corona mah laras henteu. Tukang tani riweuh, tukang usaha kacau, tukang bisnis kacau. Boro-boro bangsa para pengusaha tukang pedagang hungkul nepikakeun mubaling oge ripuh. Jujur Mang Ajis dang beben ge 2 tahun teu ka mana. Nu hajatan eueuh. Mundan eueuh karek ayeuna awen mata kuing mah syukur alhamdulillah dionang ka dieu kuing marek dendam we ngagantian 2 tahun ka tukang. Keun ari Kang Ajis jalmi bager amin. Jalmi soleh amin. Nang punten Pak Ajis jang beben moal waka nyebutkeun jelema eling ka Pak Ajis teh. Da ari eling jeung henteu mah tergantung teh mere gede jeung leutikna ayeuna. Mun Pak Ajis mere gede meureun eling heueuh. Mun mere leutik berarti henteu gede ijem geuleuh eta mah nyebutkeun eling ya Allah. Gagabah wah. Kongkorongok naon eta ce? Sora eta mah lain hayang geuleuh ngan sorana sora kuring
cepan bebek anu ngaranna anu eta sakasep disebut hayam gitu sok 2 tahun ibadah haji umroh teh ngantong leutik hate para hadirin dengan kejadian adanya pandemi masa corona 2 tahun lagi hakikat nama aturan Allah, hakikat nama skenario Allah hadirin sok tinggalikeun sok sanajan usaha teu pati lancar bisnis teu pati lancar jelema di lockdown montong keluar imah tapi geuning alhamdulillah eueuh jelema nu kalaparan anger we urang pasir bitung ge dalahar leres kitu. Jadi ternyata punten ece nu ngabeungharkeun teh lain tina ladang usaha, memberikan kecukupan teh lain ladang tina tani, memberikan kecukupan teh lain ladang tina dagang, tapi hakikat yang memberikan kecukupan la ilaha illallah. Ka Allah sok belajar. Leres henteu ce? Usaha teu napakan kana ngabeungharkeun leres henteu? Obat tenapakan kana nyageurkeun leres henteu? Kabeh di aturan Allah, kabeh di tapak damel Allah. Allah deui anu magaduhan tapak damel kecuali Allah. Maka netik ka urang pasir bitung, yuk urang bebarengan bersandar hati ka Allah, tawakal hati ka Allah. Ulah tawakal kana unsur dunia, ulah tawakal kana jabatan, ulah tawakal kana kebon, ulah tawakal kana sawah, ulah tawakal ka keluarga, tapi berusaha belajar tawakalkeun hati ka Allah sabab Allah akan memberikan kecukupan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Araya cok patak sok urang ngadoa ka Allah. Mudah-mudahan tawasulkeun dina baktos anu ajina, mudah-mudahan urang sadayana singtiasa arakat ka Mekah sadayana. Ya Rabbal. Sakitu geus beres waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babak kahiji. Cici. Pan hayang nginum dewek oge kan di babak-babak heuh. Bios kaleueut bios. Can aya baiklah lima kopi yang aya lah. Teraskeun luka tilu luka sabaran cenah luka tilu ibadah ngeunah pan hiji ibadah nyeri geus 2 ibadah capek geus 3 ibadah naon luka tilu aya nu kalebetkeun kategori ibadah ngeunah mah seperti mana contohna kalebetkeun kategori ibadah ngeunah di antamisna ieu tah nikah naon cenah maka teu lamun ceuk bahasa santri anu bangor nama ece ari ngaran nikah teh nindihan anu bekah nindihan pan anu geunah mah nu bareukah leuh dina hakaneun sok dina hakaneun cik anu geunah nu bareukah atawa anu pewat kira-kira na kurupuk ece terang kurupuk henteu terang kurupuk aya kurupuk di dieu deuleu di dieu tah ya mana eueuh cik kurupuk anu paling geunah kira-kira anu munuu anu peot tuluy dina apem geuring apem terang apem henteu cik anu geunah eta apem anu munuu anu peot dina sorabi cenah sorabi terang sorabi henteu cik eta sorabi kira-kira anu paling geunah nu munuu anu peot mata kategori anu paling punten kategori sorabi anu paling alus maka tadi antamis tadi dangukeun nya kategori sorabi anu paling hadek hiji munuu 2 hanet 3 sisina semu harideung kan aing teh keur ngabahas sorabi balikan deui sorabi anu alus hiji munuu 2 hanet 3 sisina harideung nomor kaopat di mana dibeulahkeun dicolek semu batang eta teh naon
cewek aing mah. Insyaallah. Allahu akbar eceut tah cek gila insyaallah mungi ayeuna bakal aya soran munu hane sisina hari dibelahkeun dicolek semu pek bilikeun aing mah araya nikah naon cenah ce nikah teh kalebetkeun kategori ibadah ngeunah hadirin ngeunah ngan dina nikah ngabogaan tujuan naon atuh tujuan anu paling utama dina pertikahan eueuh deui jang bilang kaneh Neng Rosi anjeunna parantos diakanan siang tadi ngagaduhan tujuan anu paling utama dina benak hati naon hoyong ngengingkeun predikat rumah tangga sakinah barang sakinah belum tentu urang rumah tangga geus gila belum tentu sakinah sok sanajan eceut ajeuna punten rumah tangga geus puluhan tahun rumah tangga geus belasan tahun belum tentu rumah tangga urang sakinah leres henteu ce nu puguh mah urang teh sok pasea jeung salaki osok pasieun salaki dae area omong pabetem-betem tepuguh kidul tepuguh karir tapi kan alhamdulillah rumah tangga orang mah terungkad leres henteu ce disebutna teh rumah tangga juara bertahan rajet awet cicing rajet kan rumah tangga teh kabagi dua hiji awet rajet dua rajet awet balikan deui rumah tangga kabagi hiji awet rajet dua rajet awet leuheung keneh rajet awet kan daripada awet ari awet rajet mah nya awetnya pejet rajet awet mah rajet ge teu burung cara urang leuheung keneh mawa obor nincak waduk daripada mawa waduk nincak sok pikirkeun nya baunya mau panas babadi. Halo. Betul. Jang bilang Neng Rosi. Kumaha atuh carana jang beben rumah tangga akang teh sangkan barokah. Rumah tangga cek bilang kali Neng Rosi teh sangkan barokah. Sangkan rumah tangga sakinah kudu kumaha carana bageur. Kusim kuring diberikan solusi di mana cek bilang kali Neng Rosi rumah tangga hayang barokah rumah tangga hayang sakinah eueuh deui modalna aya 3 bageur sabaraha cenah mana nu 3 hiji niat 2 ilmu 3 sabar 3 tak kade kok tong ngobrol batu hiji naon 2 ilmu 3 hiji niat kade pasang niat dina hate bageur nomor kedua ilmu na rumah tangga kedah dibarengan ku ilmu sabab ceuk tadi oge loba jelema di rumah tangga teu make ilmu eta rumah tangga na rajet awet rumah tangga na rumah tangga na rajet awet awe teraskeun hiji rumah tangga hayang barokah jeung sakinah masih bener niat dina hatena bageur kade sing lempeng niatna kumaha niatna diwartosan kusim kuring cek bilang Neng Rosi niat anu kedah tumancep dina hate hidup duaan niatna diantawisna ya Allah abdi nikah sejak ngalaksanakeun perintah dampal Gusti ya Allah abdi nikah sejak nuturkeun sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya 2 mutiara anu kedah tertanam dina benak hati Neng Rosi kali yang gila hiji niatna karena Allah bageunya kunikah anu ieu sejak ngalaksanakeun perintah Allah
kunikah anu ieu sejak nuturkeun sunah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab nikah diperintah ku Allah, nikah diperintah ku Kangjeng Rasul. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah teh sunnah kami cek Rasul. Saha jelema anu teu mikaresep kana sunnah kami eta jelema teu kalabatkeun ring-ringan ti golongan umat kami. Naudzubillahi min dzalik. Mata buat mutiara kedah tertanam di benak hati kita. Hiji ngalaksanakeun perintah Allah, nomor kedua nuturkeun sunah Kanjeng. Di mana cek bilang kali neng Rosi bener niat dina hatena. Kunikahna sejak ngalaksanakeun perintah Allah, kunikahna sejak nuturkeun sunah Kanjeng Rasul, maka insya Allah rumah tangga anjeun duaan bakal dilungsuran kedua mutiara ti Allah. Hiji rumah tangga nak bakal dibarengan ku mawadah, nomor kedua rumah tangga nak bakal disarengan ku warahmah. Hiji mawadah, dua warahmah, hiji dua terang ece mawadah, ngomong ece terang mawadah, mawadah cenah parah. Ece gerang ngomong tantung hidung makalah neulekeun da kieu beringan heulak na kursi kieu. Ngomong ece daerah ditampokeun kitu teh era sok ajaran ece teh nangtung di dieu kieu nya. Hei ujang bebeni tempokeun ti hana beut. Mati mere pada kieu palabat. Mawadah teh ece lain baskom lain. Mawadah teh lain besek lain. Mawadah teh lain emer eta mawadah. Yang dimaksud dengan bahasa mawadah itu hurufna aya 5. Sabaraha ece? Hiji C, nomor kedua I, nomor katilu N, nomor kaopat T, nomor kalima A, dijumlahkeun jadi 5. Nah jadi cinta ini jumlahkeun balikan deui C I N T A dijumlahkeun jadi C I N T A dihijikeun jadi bapak-bapak araya mawad ece coplok huntu siapa. Jadi ari mawadah teh 5 huruf hadirin. Hiji C, nomor kedua I, nomor katilu N, nomor kaopat T, nomor kalima A dijumlahkeun jadi 5 dihijikeun cinta barang kuring rek nanya ka ece jeung ka akang urang pernah teu bercinta baheula. Ece kantos bercinta. Apakah cinta itu masih ada di dada? Kanggo saha ece kanggo saha eta teh? Podolos karo. Ari nyebutkeun cinta kangge suami heuh. Nah eta chattingan jeung lalaki sejen heuh. Aya nu kitu aya. Aya nu sok weaan jeung lalaki sejen aya. Aya nu sok weaan jeung awewe sejen aya. Keun wae normal. Puguh-puguh gablek pamajikan geura heuy. Eta kana kateleponan jeung awewe sejen aya nu kitu aya. Eta teh si koyok ngaranna teh siapa? Saha cenah? Puguh-puguh gablek pamajikan geura karah nganyang ka imah awewe sejen eta teh ngaranna keuy. Puguh-puguh salaki gablek motor pamajikan hayang dibonceng da eta kalah ngabonceng tatangga parawan disebut teh ojek nu kitu. Nah beut kana tujuh muntir pagi. Anu teman keneh tamat. Alhamdulillah. Kang di mana akang resep ka sejen wajar da urang teh manusiawi ngaresep teh Kang wajar. Kuring rek nanya Kang punten-punten di mana akang ngeuleuh susu neueur ka kita tara Kang ngomong aduh tah geuningan kieu kalakuan salaki teh euy
Ece ngomong di mana aja laki kaset terkadang ulang sepersok atana pitara ece. Ah, di normal. Kudu diimpus. Nuki mah yakin aing mah kata ya Allah. Nyawa jago palobadinya Kang, komo da karasa ku uing Kang euy. Inget sekolot ieu mah di umur 35 nepi ka 40 eta teh masa puber kadua Kang. Betul Kang. Gogoda Kang. Ya Allah, komo tak kana jurig nu kieu tak kanu kieu Yusuf teh Kang. Uing na hiji waktu Kang kantos berteman dina Facebook Kang. Eta ngaranna teh hebat Lydia Karen. Lydia. Lulu potona meuli gulis Kang. Berteman ku inti dikonfirmasi nepi ka uing teh janjian aing jujur we ieu mah. Ek ngaji ka Garut uing janjian di Singaparna si horeng teh urang Saliwangi urang Tongoh. Janjian di Masjid Agung euy eta ngedet aing. Boleh teh ya Allah, geuning heueuh Lydia Karen teh deuleuk ya Allah eta kulit lagi jiga kulit penuga. Gusti ternyata punten dina HP teh aya manfaatna aya madaratna leres henteu. Loba keneh madaratna daripada manfaatna hadirin. Loba zaman kiwari nu selingkuh gara-gara HP, nu cerai gara-gara loba madarat tina HP tapi oge loba manfaat tina HP. Leres henteu. Matak di mana budak ece sok tingalikeun ajeuna sakola ku kamari-kamari pun termasa pandemi sakola henteu belajar henteu kadang belajar daring kana HP deuleuk budak ece selama 2 tahun dicuci otakna lolobakna di deuleuk HP lolobakna di deuleuk main game lain belajar tapi game jeung game online waktu sarita. Laras kita coba nepi ka akhlak budak ece geus wani ngalawan kanu jadi kolot turut kana perintah nada dering HP daripada turut kana nada dering panggero nu jadi indung jeung bapa. Naudzubillahi min. Tong nyalahkeun kana HP, salahkeun budak ece boga salah ngagunakeun HP. Mangkong kanana teh. Tah eta diantam. Allahu akbar. Cek. Cek. Mata kediti rasa cinta anu aya benak dina hati urang iwati khusus yang salaki lamun ayeuna ece ngabogaan rasa cinta dina benak hati khusus rasa cinta eta kanggo caronge ece di mana akang ngabogaan rasa cinta dina hati khusus rasa cinta eta tamplokeun kanggo jadi pamajikan barokah jeung pamajikan sorangan we kitu munafik Kang loba nu hayangan aing mah kieu-kieu teh loba. Oh, mau dilayanan maka aing mah teu hayang mata geus janji hareupeun pamajikan ieu mata abdi mah punten kaun bojo teh nyebut bunda abdi ari akang nyebut nama majikan kan sia abdi mah kapun bojo teh bunda upami pun bojo kakuring nyebut teh ayah jadi abdi mah ayah bunda montong sirik ijam sia teh da uing ayah bunda teh sukuna rencong. Arijang beben mah pantas nyebut ayah bunda ge kaluaran tina Fortuner lungsuna tina Brazil lungsuna tina Avanza nyebut ayah bunda teh pantas ari ece salakina tukang nyadah ayah bade ka mana bade nyadah bunda ari kok teh salakin ari bunda bade ka mana bade ngaramet ayah ari suku ari nyebut ayah bunda ari suku jinjet geus we abah sakalian tapi da pun teu ece da ari bahasa mah teu kudu meser leres henteu bahasa mah teu kedah ngaganeun sok singgaya sok salajan urang cicing di Pasir Bitung sok salajan urang ngajedog di Pasir Bitung di kampung Baulisung tapi eueuh opatna teu aya salahna di mana ece manggil ka suami nyebut ayah di mana akang manggil ka istri nyebutkeun bunda ayah bunda ih indah sok amalkeun balik di dieu ayeuna teh datang teh ka imah salaki ece teu dieu pangajian ayah ayah naon bun moal jika eta hayam balik dieu tina kanangna anjing tapi tuduh tapi jujur kan ya cek ayah di abdi ieu mah Gusti nu atuh geus kolot we
aki-aki mimi ngan eta si mimi teh pangsiunan guru bahasa Inggris. Si aki nate tukang nyen gebog dingkul geuninganan, tukang nganyam di pinggir imah. Nah hiji waktu eta si mimi rek init ka pasar kulantaran pangsiunan bahasa Inggris tuh pamitan kasih aki make bahasa Inggris. Ari si aki na boga penyakit hernia ning anu kanyut badag ka handap 5 kilo geuninganan. Cok si nini eta pamitan rek berangkat ka pasar celengkeung pok cek nini, aki naon bye aki nyeri hati meureun si aki asa kasiniran. Heuh nyokot bedog eta si aki ngapeuleurkeun bedog ka si nini bleur ngambai ge ka beuki sia. Maksudnya mah bye-bye, selamat tinggal. Ari si aki beleguk disebut ngambai. Peda eta kanyut nakahan apa 5 kilo teh. Aduh. Ngambai gitu tuh isia. Nitip eta hadirin sadayana sok kulantaran sakitu urang ka pasir bitungnya. Urang kampung Pasir Bitung masing alus bahasa kalau jadi sanaki bahasa kalau jadi pemajikan sing hade palebah dinya eueuh beratna eueuh abona da bahasa mah teu kudu meuli laras henteu teh kawas kuring ka pamajikan bunda pokona mah ayah janji ayah mah pokona mah payah mah janji moal kawin deui ka nini punten hadirin rahimakumullah. Awas, jadi mawadah teh rasa cinta. Ngan punten cek bilang kali Neng Rosi. Cinta nu mana nu bakal nepikeun rumah tangga barokah jeung sakinah. Cinta nu mana nu bakal nepikeun kana target rumah tangga barokah jeung sakinah. Apakah cinta karena harta? Apakah cinta karena rupa? Apakah cinta karena karir? Punten sanes eta bager cinta nu bakal nepikeun rumah tangga barokah jeung sakinah makur hiji mawaddatan lillah cintana sing karena Allah ta eta. Ulah cinta karena rupa, ulah cinta karena harta jeung benda, ulah cinta karena karir. Naon sababna? Cinta karena rupa pasti aya biakna leres henteu. Cinta karena dunia pasti aya tungtungna leres henteu. Cinta karena karir akan mudah berakhir, tapi cinta nu bakal nepikeun rumah tangga barokah jeung sakinah makul hiji bager mawaddatan lillah mahabbatan lillah cintana karena Allah. Ulah cinta karena harta, ulah cinta karena pangkat, tapi cinta karena Allah. Ulah cinta bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Sok Neng Rosi amalkeun heueuh. Neng Rosi palebah dinya nangkarak pungkang dina luhureun spring bed yo. Tuluy ayeuna cek bilang nangkung deket spring bed teh bari kieu tah. Memeh terjun ngalagu heula Neng Rosi. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi yang kudambakan, pria yang punya hati. Cek bilang teh bari kikieuan. Geus kitu jawab tu cek bilang, "Kong leke wae cek." Neng Rosi repeh jempling kieu, celengkeung cek bilang. Bukan hadis berukir, bukan bibir bergincu yang kudambakan, istri yang punya malu. Laras henteu ceu? Langsung kebarengan ngalagu, Rosi ngalagu, Gilang ngalagu, cinta karena dasi. Aduh, anjir, aing aro. Geuning kana
edan mah nyamung tak itu kan edan mah nyamung kan mata kuning kene ngajak edan daripada ngajak eling aing mata laras minta sok saya zaman itu bari ngajak eling mah wios edan wios edan wios asal edan ku Gusti Allah sok jelema edan ku Allah maka ngong adan lohor ini ka masjid eta jelema edan ku Allah ngong adan asar ini ka cai berangkat ka masjid salat eta jelema edan ku Allah aya jelema eling ngukul ali eling mah kur ingat ngong adan lohor Allahu akbar Allahu akbar naon eta takbir nu kitu mulai ada takbir eta mah wahai anak solahan eta ceuk akang di kebon lohornya maju deui tah jelema eling nu kitu tapi lamun jelema edan ku Allah yakin ngadenge adan langsung ini kacai langsung wudu salat harita keneh cong lain cong mentak yuk kurang bebarengan edan ka Gusti siap edan araya ieu teh ya Allah ya Allah balikan deui siap lagu siap punten da kitu cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu ari bapak kamarana aing teh akang giluan kang awas ya aing mah cerepeh bongan teu kadenge lalaki aing mah cinta karena dasi soak rasa cinta masih ada pada makhluk yang ternyata tuh nyata curiga apa kan takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi dangdut pakai sholawat bukan dina sholawat tara aya dang atuh kapapanjangan yuk osok tara maca sholawat osok maca yasin tara di Pasir Bitung di mana yun marawat sok tara dil tara temenan nu marawat duit tara ya Allah Gusti nu agung eta nu paraeh tara berarti di mana hirup arududnya nu hirup we nu tahlil mah man di mana-mana jelema anu hirup tara daek tahlil eta teh kudu ditahlil kembali ke maka sing cinta karena Allah udah cinta karena harta ya beakna leres henteu udah cinta karena pangkat jeung jabatan udah cinta karena karir sabab karir akan mudah berakhir cinta karena rupa aya beakna cinta karena harta aya beakna cinta karena karir pangkat aya tungtungna eueuh deui kur hiji lillah cintana karena cintai aku karena aku teraskeun beak waktu lalu capek sing cinta karena karunya terus sikian terus sing mangpahan sadayatna hiji becek bilang sing cinta karena wah panjang kenengan karunya kataman Gusti
sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Si bener niat hiji eta niat dina hate bager hiji sejak ngalaksanakeun perintah Allah, nomor kadua nuturkeun sunah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nomor kadua ilmu dina rumah tangga naon ilmu dina rumah tangga salaki jeung pamajikan sing bisa ngalaksanakeun hak jeung kewajiban. Aya kewajiban salaki hak pamajikan, aya kewajiban pamajikan hak anu jadi salaki. Nu terakhir sabar, sing sabar na rumah tangga mah loba gogodana bagus aya we gogoda rumah tangga balaras henteu. Ayeuna anyar kene nikah seger kene dahar tinggal sare tinggal jajan tinggal ayeuna mah seger kene sok tingalikeun dengan proses waktu 1 tahun 2 tahun beki jual tangan teh ras kita brosot dibere budak Gusti ujian budak teh ya Allah. Terkadang budak urang leyer bangor eta budak ngalawan we sing sabar teh ceuk eta teh ujian dina rumah tangga boga budak leyer dipasantrenkeun ka hiji pasantren meunang saminggu balik jeung lomari-lomarina. Sing sabar kadang awak cager budak bager pamajikan pika sebeleun eta teh cep ilang gawena teh unyah anyup komo paling pika sebeleun eta pamajikan urang kan eta pangubah nganyuk kabang emok culik teh ya Allah. Aya nu kana bang emok aya ureunan bareng itu apalun nganyuk ka bang emok akhirna salaki dungdeng hutang pamajikan loba geus dungdeng lieur geus lieur setruk modal harita naon dibilahi men pamajikan pika sebeleun sing sabar cek gilang ayeuna mah adeung seger kene engke mah bakal katingali karakter anu sejatna Neng Rosi teh sing sabar. Neng Rosi sami sing sabar ayeuna cek gilang teh aduh sang katingali karakter aslina engke mah bakal katingali. Mata kade bager kerang jeung kerung montong dibikeun ka pamajikan. Lamun kurung, kuring, karung, korong, karang bikeun bareng kurung, kuring, karung, karang, korong bikeun kerang jeung kerung ulah dibikeun. Araya cukuplah sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.